Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 127 sampai ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jeung sing ingat nalika Ibrahim babarengan jeung Ismail ngadegkeun pondamen tembok Baitullah sangkan jadi leuwih luhur. Maranehna ngadoa, Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti kersa nampi ieu amal abdi duaan. Sayaktosna Gusti nu maha ngadangu, nu maha uningan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti ngajadikeun abdi sadaya jadi jalmi anu sumerah diri ka Gusti. Sareng mugi Gusti ngajadikeun anak incu abdi sadaya jadi umat anu sumerah diri ka Gusti. Sareng mugi Gusti maparin pituduh ka abdi sadaya kumaha prak-prakanana abdi ibadah manasik ka Gusti. Sareng mugi Gusti nampi tobat abdi sadaya. Sayaktosna nya Gusti nu nampi tobat nu maha asih. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti ngutus rasul ka maranehna salah sawios ti antawis kaumna. Rasul anu baris mangmaoskeun ayat-ayat Gusti ka maranehna sareng anu ngawulangkeun kitab katut hikmah sarta anu bakal ngabersihan maranehna. Sayaktosna nya Gusti nu maha gagah, nu maha wijaksana. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.